Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wa min ayatihi min litab'id, jeung tina sebagian tanda-tanda kekawasaan kami, an khalaqalakum, kami ngajadikeun pikeun aranjeun kabeh, dawuh Allah, min anfusikum, min lil bayan, tina jinis maraneh kabeh, azwajan jodoh-jodoh. Jadi kumin eta dijelaskan jelema teu meunang kawin ka sato, tong kawin ka salianti jelema deui. Nu kawin ka jin dilarang, kawin ka orai komo. Jadi jelema mah kudu kawin ka jelema. Jelema ge kawinna kudu ka jelemana azwajan jodoh. Ari jodoh mah kulon jeung wetan, kidul jeung kaler, Evi jeung Dede. Evi teu meunang kawin ka Eva, Dede tong kawin ka Dodo. Sabab mun Dede kawin ka Dodo, lamun Evi kawin ka Eva ngaranna lesbian. Awewe beuki awewe. Lamun Dodo kawin ka Dede ngaranna gay. Lalaki beuki jalu ngadu pedang. Teu meunang oge lalaki jeung awewe beuki kaduanana, ongkoh ka lalaki resep ka awewe ge resep, ngaranna bisex. Komo awewe hayang jadi lalaki, lalaki hayang jadi awewe mah geus ku Allah dijieun lalaki, hayo dioperasi kanyutna, diganti ku bobogaan awewe, ngaranna transgender. Terkenal ayeuna istilahna LGBT. Uing mah beuki LGBT teh di warung mah leupeut, gehu, bala-bala jeung tempe goreng. Ai LGBT nu dimaksud tadi mah lesbian, gay, bisex, transgender. Eta menyalahi aturan Allah, haram, dilarang kabehanana. Matak dijelaskeun ku Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Min anfusikum ge azwajan jodoh. Kenca jeung kenca lain jodoh, katuhu jeung kaduhu lain jodoh. Tapi jodoh mah mun aya kenca aya katuhu. Ece meuli sapatu ka toko, kenca wungkul dibeli moal, katuhu wungkul dibayar moal. Lamun aya pamung aya katuhu wungkul ieu teh sanomor ieu teh mal dibali masing alus oge. Da hayang teh sapasang, da keur suku katuhu jeung suku ken ngaranna dihijikeun jodoh ngaranna. Kernaon Allah ngajadikeun urang jodoh-jodoh, dibere ku Allah. Evi dijodohkeun ka Dede. Lamun geus jadi jodoh boro-boro ku gunung 7 sagara 8 mal bisa dihalangan. Geus jodoh mah si Deog si Sengkoh tetep bisa kawin kanu geulis. Si Jangkung mal bisa maksa mas geus dijodohkeun ku Allah kanu penek mah. Masing penek nu jangkung hayang kanu jangkung deui, da geus jodohna kanu penek wayahna we matak teu saeutik pasangan anu katingali jangkung jeung penek. Teu kabeh jangkung jeung jangkung da geus jodohna. Lalakina jangkung awena penek, awena jangkung lalakina penek, kajeun da jodohna. Aya nu sok ngomong kieu, ih meni lebarnya geulis-geulis dae kanu goreng. Emang jodoh menang maneh? Loba anu geulis kawin kanu biasa-biasa. Ieu contona nu keur di panggung. Pamajikan nama gelis, iya nama pan aya asa aya we kasep ting henteu gitu kan, goreng ting henteu jajar pasar we.
geus dijodohkeun mah ku Allah pamajikan uing geulis ge daekeun we da geus jodoh teu bisa nolak ditanya cintanya cinta pan teu percayaeun batur cintaeun ka uing nah beut make jeung mikiran ceuk jelema da Allah nu ngajodohkeun bener teu makana aya filmna Beauty and the Beast Beauty teh geulis the Beast teh butut siga onyet beungeutna tapi jodoh we matak jodoh pati bagja cilaka ditangtukeun ku Gusti Allah. Evi geus jodohna ka Dede masih Arjuna 800 kan ngalamar da jodohna ka Dede keur naon Allah nyieun jodoh teh azwajan teh keur naon litaskunu ilaiha supaya tentrem. Jadi maksudku Allah ditikahkeun teh aya jodohna teh meh ngahiji teh jadi tentrem nu tadina teu tentrem boga salaki jadi tentrem nu tadina galau dan kacau galau kacau begitu geus prok nikah mah kudu jadi tentrem tak kuring mah rek nanya kanyataanana ka urang Jatimulyanya ka urang Jatimulya jawab khusus kanu geus parayu kanu geus karawin grup jombloers cicing heula nu jara romlo cicing heula jawab khusus kanu geus nikah ye jawab ece nu geus narikah rudet memeh nikah rudet geus nikah jawab sing tarik saya teh kadenge ka panggung teh jauh teuing aing teh panggung wayang aing ge nyaho ieu teh lamun panggung ajengan mah da lain kieu panggung ajengan mah kudu deukeut jeung mustami ieu mah panggung wayang da wayang mah bisa anu nyawer ka sinen deukeut teuing tinggal rajleng jama nyaho aing panyung wayang sagede kieu mah ieu mah aing teh geus nyaho panggung naon ieu mah wayang ieu mah salah ieu mah ira wayangna geus tuh cek aing oge icuk cenah bener teh masalah aing mah gede-gede teuing ngaji daman nyeun panggung kemu balik aing sagede kieu nah gede-gede teuing mah ajeleng-ajelengan moal silat ieu mah pasti panggung lain keur aing cek aing teh ieu mah panggung wayang beneran nanyakeun anjing heuh wayangna saha dalangna sa dadan sunanar sok adi uing alus teu naon teh benerang ngonang wayang sakalian jeung uing bisa gedong dhuwur kali sambung pagulingan bisa uing oge ngan mun uing ngawayang beakeun dadan mah bagean ke panggungan iya sepeting trim pepetetan samia murag baling-bing lanjruk manis bisa wing oge singgah datang engkang kawinarni singgah datang engkang kawursita bisa sini gegelampaipun Raden Antarja ngapung ngawa-ngawa tuh aya nu aneh manya Antarja ngapung cenapa Gatot Kaca nu ngapung mah dadalang mah bebas gampang dikahanapkeun deui wayang geus kaluhur kahanapkeun deui kumaha dalang tuh bu jawab sing tarik teu kadenge ku cili aingna jauh teuing rudet memeh nikah rudet geus nikah tah aing sok lieur ieu teh jawaban teh kadang-kadang sok ngahulang apan Allah nyieun rumah tangga teh ngameh tentrem nah ditanya tiap jelema di mana-mana ditanya kuing rudet mana memeh nikah jeung rudet geus nikah ngajawabna teh kabeh 80% ngajawab rudet geus nikah uing sok mikir pan ayat Allah manitah nikah teh meh tentrem lain itah rudet nah beut jadi rarudet termasuk urang compreng Jatimulya pertanyaanana kira-kira anu salah ayat Allah atau urang Jatimulya sing tarik ngajawabna alhamdulillah ngaraku salah teh geuning ayeuna urang Jatimulya dewasa ayeuna mah sok ngaku salah geuning pan biasa mah ngakuna teh balalener wae ayeuna mah ngaku mana ngaurang salah Allah salah urang Jatimulya alus geus ngaku salah ngan bisi nanya salah naon Pak Jujun tah ayeuna urang ngaji kasalahan jadi judul ngaji ayeuna neangan kasalahan pernikahan cing gerak urang cek kasalahan urang teh mata kararudet wae geus kawin teh hiji ari nikah teh perintah Allah nikah teh contoh Rasul lamun rek nyontoh lamun rek nurut perintah kudu total atuh mun ceuk parentahna A jawab kulaksanakeun A
cek parentah B contohna B kudu dilakukeunana lamun nyontona Rasul A panitah Rasul A praktekeun A ku urang Jatimulya ulah Rasul nitah A ayo urang Jatimulya migawe B nya patojaiyah tuh parentah jeung kalakuan contoh hei nu rek neangan jodoh cek Rasul dibere pituduh ku Rasul petunjuk lamun anjeun rek neangan calon pipamajikaneun rek neangan calon jodoh anjeun hiji tempo rupana liya maliha cek Nabi oh Pak Jujun nempo rupa teh dititah ku Nabi dititah jadi lamun rek neangan pipamajikaneun nempo geulisna alus da dititah ngan cek Nabi ari geulis teh lain sagala-galana bahkan dina hadits nu sanes Rasul dadawuh tong nikah ngan kana rupana wungkul da rupa mah osok ruksak teu pan bukti bintangna Jatimulya ayeuna mah pan jadi karokoloteun beungeutna bahkan geus jadi manusia metik ya di hareupeun uing ai motor metik teh motor tanpa gigi ari manusia metik teh manusia nu geus eueuh huntuan nini jelema anu beres huntuna pan coplok hiji-hiji jelema anu herang pipina pan ku panon poe jadi harideung jadi lamun jelema kawin karena rupa mah teu abadi masing eta banget make facial di chemical di peeling di rejuve cicing ini mah ngarti emang nu gawal wah tetep we aya waktuna eta banget meotan bener teh matak tong gumelis lamun gareulis teh lah da isukan ge ruksak teh gelis-gelis ayeuna meuni gaya seksi awakna keur gadis geuning ayeuna marang kebong susu baheula meuni neuheur siga Mike Tyson nangtang tinju ayeuna mah geuning ngaplek tah susu teh ruku geuning itidal milu sami Allah geuning bahkan ayeuna mah loba susu tepung apal ti mana Pak Jujun pan mun ngaliwat ka dieu barang-barang ak nini masuk marke kutang wungkul da panas marke kutang wungkul ngajaradog di teras emang aing tara mah ngaliwat ka dieu di tempat-tempat ku aing marake kutang wungkul lamun morosot teh mah kutangna tinggal wungkulna jadi tong ngandalkeun rupa lamun neangan jodoh teh da rupa mah lain sagala-galana terus naon atuh Pak Jujun cek Nabi sajabat ti nempo rupa tempo hartana calon pijodoheun urang teh 5 liha oh meunang Pak Jujun abdi matre lain matre ningali harta meunang tapi cek Nabi ari harta teh lain sagala-galana da harta mah sok beak jadi tong bangga ku harta tapi lamun neangan jelema boga harta alus lumayan kawin kasih eta mah anak nu beunghar kayak lamun geus kawin kan lumayan bisa nebeng heula sementara tak kitu sementara kade ulah sementaun ieu mah geus kawin 4 tahun ngajedog we jeung mitoha teu gableg ka era sia mah mudah-mudahan di dia anu kasinggung meh isukan ngontrak naon sababna mun nempo harta mah sok beak alhamdulillah abdi menikah teh ka jalmi nu beunghar sawahna ge 10 hektar bapana teh oh bapana ai budakna sabariji 20 atuh beak atuh mata harta tong sok jadi ukuran dah harta mah teu ngajamin kabagjaan terus kudu nempo naon deui Pak Jujun aya rumah tangga tempo turunanana lina sabiha cek Nabi turunan jelema tukang ibadah turunan jelema haram jadah turunan ahli taat turunan ahli maksiat turunan kiai turunan tukang judi menang niangan nu kitu dititah sabab terah jeung teureuh eta teh penting cek urang batur mah genetik teh penting kitu bakat alam turunan nu diturunkeun ti kolot ka anakna alus aya kori anakna kori alus nurun ka saha bakatna ka bapakna penting dengan turunan dititah tapi aya nu leuwih penting tibatan nu tilu eta naon lidiniha agama cek Nabi sok sanajan budak caketrek hideung budak belian jabah hideung caketrek siga leutak kulitna wala amatu saudau daun Nabi tapi zatu dini tapi beragama afdol
leuwih alus dijieun pamajikan ku anjeun daripada nu geulis campernik tapi jablay tara salat-salat acan. Teh eta teh parentah ti Rasul. Uing rek nanya aina jawab sing jujur kurang Jati Mulia teu meunang ngawadul ka ieu. Ibu boga anak awewe loba nu mikah hayang terojol nu datang teh rupa-rupa kanyi mumun teh atau loba nu datang loba nu nganyang ka mumun loba nu resep ka mumun loba nu gelo ku mumun loba nu edan ku mumun walah aya tah hiji jelema pede rumasa asep ge rumasa ngagedur rasa cinta rumasa ngan asep rumasa rek naon anu disogrogkeun Jol Udin mawa Mercy datang Dodo mawa Volvo asep mawa Benon teu poho deui aing laguna Ana mawa Toyota walah rumasa asep mah teu boga rumasa modal ngan ukur cinta rumasa asep mah rumasa ditambah nawae turek satia torojol ta jelema nu BMW kasep pisan turun tina mobil nganyang ka imah ibu hayang naon nganyang ka ibu eta rek mikah hayang ka anak ibu teh tapi eta si ujang nu naik BMW teh dur bedugluh belohor ngajedog ngong adan asar teu eling cicing we eta tepi ka magrib nganyang ti jam 8 lohor henteu asar teu salat torojol si Asep teh anu tadi santri mawa ojek make ojek lin mawa ojek tumpak ojek datangna teh ceuk tapi dur bedug lohor rikat salat ngong adan asar saged buru-buru salat tak uing rek nanya jawab sia nu jujur sia jawab urang Jati Mulia maneh rek milih calon minantu nu naik BMW tapi tara salat atawa rek milih calon minantu anu naik ojek tapi salat tong ngawadul sia teh jujur ulah nyebut BMW bari salat teh eueuh sia teh pilihanana dengan dua nu make BMW tara salat nu naik ojek tapi sok salat pilih rek nu mana aing yakin tak ceuli teh irung ya bibir dah uing mah yakin 80% orang Jati Mulia pasti milih nu naik BMW paduli tara salat uing teh nyebutkeun 100% da aya mungkin 10% jelema bener heuh tapi 80% pasti milih nu naik BMW meskipun tara salat lamun dititah jeung perintah Rasul ieu patojanya atau henteu tojanya pancek Nabi utamakeun agama tapi pan ngutamakeun harta urang Jati Mulia ge buktikan survei membuktikan mun aya budak lalaki mileuleungkeun ka anak maneh naon pertanyaan nu pangna ditanya di mana gawe yang sabaraha gaji yang mun kawin ka anak bapak rek mawa naon mun kawin ke anak bapak mas kawinan naon mun kawin ke anak bapak rek di gedung rek di dieu dekorasina kumaha tukang rias na ti mana parasmanana alas sabaraha nu kitu patut mah nu dipikiran teh da jarang aya lalaki mileuleungkeun ka anak maneh terus diintip lamun adan ngong adan gredeg ka masjid intip ka masjid teh salat kieu apan babaturan uing pagaweana nyimpang ka masjid tapi lain salat sia eta mah milu kieu aya jelema ka masjid ukur milu kieu aya kade bisi calon minantu maneh osok pajujun salat wudu tingali wuduna intip calon minantu teh bener teh wuduna ngumah leungeunna tapi ngaliwat sisiku henteu ngumah sukuna tapi kana mumuncangan henteu tartib teh wuduna osok aya nu milih calon minantu apik jika kitu aya eueuh pedut
Ayo sia jujur. Ah bade Pak Jujun ngawitan enjing mah abdi rek ngutamakeun agama. Bagus. Tingali cara daharna, tingali cara nginumna, tingali cara bersikapna, make agama henteu. Lalaki ge sarua nempo awewe tingali ulah asal geulis. Ieu mah neangan pipa majikaneun neanganna di sisi jalan. Nu marake nu muka orat, marake lejing, calanana ge geuning, lejing, calana lepet gegeleun anjing. Weh, dengekeun sia lalaki, hati-hati engke berat maneh. Mun geus kawin maneh nitah tanggung jawab orat pamajikan teh tanggung jawab maneh. Lamun anak pamajikan maneh biasa tara nutup orat geus kawin kira-kira nurut moal ka maneh di nutup orat. Mun teu nurut matak ribut maka maneh dosa tanggung jawab pamajikan untuk nutup orat, maka dosana salakina bagean tanggung jawabnya. Dengekeun sia lalaki, sia mah neangan awet teh nu alus ping-pingna. Di mana mangina eta waktu neangan abdi teh keur marojok memotoran make rok ponok sakieu katinggalin ning ngaborelak. Tanya mun geus kawin ka maneh sanggup nutup orat henteu. Mun teu sanggup maka dosa pamajikan nu teu nutup orat salakina bagean tepi ka poe kiamat. Hayo sia. Metak uing ka pamajikan galak. Mama, kalau nikah dengan ayah, Neng dulu, kalau nikah dengan AA sanggup nggak meninggalkan kehidupan Neng yang glamor dan menikah dengan A menjadi istri kiai? Siap. Gitu ditinggalkan, ganti pakai baju syar'i. Sabab geus jadi tanggung jawab si Jujun. Lamun si Jujun pamajikanna katingali oratna ku batur dosa uing bagean pamimpinna. Tak uing mah galak. Mama, satu lembar rambutmu kelihatan orang lain, ayah tidak ridho. Gitu. Siga ibu-ibu we di dia kan balalager marake tiung. Ayeuna mah katingali ku aing. Heuh dan teu biasa mah katanya nyengsol di tiungna ge atuh. Geus tong sok dibenerkeun aku beuki kapangih tara. Cuek we mending nyengsol hayo dikieu-kieu atuh beuki kapangih. Weh. Cek, tapi insyaallah sanes ka dieu wungkulkan di tiung teh semua kegiatan marake tiung ban. Make tiung. Alhamdulillah. Segala rupa kegiatan di tiung nya ulah sagala atuh monyong dianggir make tiung. Ulah sok ngawadul teh kabiambina henteu kitu Pak Jujun abdi mah ari kaluar ti bumi we patemak sareng nu sanes muhrim nganggo jilbab upami henteu mah abdi mah sareng pun lanceuk mah dibuka we nya mah nyarek da anggir make tiung teh eling. Tiung mah khusus keur nutup buuk. Nutup orat sia mamanya susu ditutupan ku tiung. Teh bobogaan ditutupan ku tiung gitu. Sok ngawadul hirup teh. Tiung mah khusus keur nutup buuk gitu heueuh gitu. Jadi eta tah awas menempo agama teh fadfar bidzatid dini taribat yadaka. Lamun cek basa urang dia mah taribat yadak tong nenyo akuan nenyo aing ka dieu. Si main ngasongkeun cai nenyo non untungna mana nenyo cai. Mane mah mun keur salat aya beurit ngaliwat ke ditenyo aja. Diajar khusyuk saya ka dieu. Hei tempo. Ya mah aya nu ngasongkeun cai. Caina ge keur uing ieu. Bu. Abdi kapun bojok itu. Tapi lamun keur eueuh sasaha mah jeung budak wungkul da muhrim kabeh dibuka pamajikan uing ge jilbabna. Komo mun eueuh budak mah di kamar coplok kabeh. Da uing mah aya kelainan Ustad ti leuleutik uing mah teresep kana jeroan awewe nu hiji segitiga awewe. Uing mah sebel lamun ningali eta teh. Ngewa we sok hayang utah tah. Mun ngaliwat kana popoean teh aya tara jadi uing. Kajen jauh jalan muter asa teu pangijeung. Pun bojo mau naik sare sok ditanya ku abdi mah Haji Daman, mama make keneh. Mun masih keneh make kita dicoplokeun heula ku aing mah sebel ngahalangan.
jadi gitu cek parenta Rasul utamakan agama lain perkara gampang perkara nu kudu diperhatikeun sabab bahayana engke mun geus jadi geus rumah tangga Allahu Akbar mah bapak rek ka masjid mamah salat siapa kitu nu beragama mah mah bapak rek ka masjid mama salat aku mah uing we atuh mending ngurus jiga ka masjid mah mending asa aing alim pisan pamajikan kaplokeun duit sagepok nu kitu mah kesel pan sok aya nu kitu bener teu bahkan aya nama loba pamajikan jadi iblis keur salakina aya rek ka masjid lain dijurungkeun kuduna mah pan nu beragama pamajikanna Allahu Akbar raret salaki teh nulisik teh cengkat teh Allahu Akbar Allahu Akbar cicing wae toel kesalakina demo Aisyah tual toel sigan torek we oh bapak ceuling kadenge eta adan kadenge jelas na cicing wae sigan torek atuh kitu barang datang ka lawang panto rek ka masjid bret hujan tong eureun awewe nu beragama mah asongkeun payung Pak poek mah geuning batre ceret mah hujana gede mawa salin da leueur mah jalana itek kitu nu beragama mah pan jadi ngelingan ka urangna ge ulah ieu mah jadi iblis awewe teh rek ka masjid mah hujan barina ge papana hujan mah di imah we dasar wawae keur masalah kina hoream aya nu aya nu ngadukung balik kanan gerak teu jadi ka masjidna ge we diuk ma menta cai lain salat hayo diasongan cai minum we salakina teh ngeunah manuhun sok ai pas teh parem listrik dah hujan aya nu kabentar gelap cigana garduna da setan mah teu cicing tuluy ngaharewoskan hatena alladzi waswisu fi sudurin nas. Lanjutkan dengan episode berikutnya. Mimiti mak dieu aya naon Pak dieu tuh sing deukeut heuh aya naon kurang cenah lain kek diuk mak hujan angin dodar gelap jaba poek listrik jaba tiris kadieu lama tamat tiris nitip curug kana bujal asupkeun curug teh kana bujal pamajikanana pan poek teh katempo ecek pamajikanna teh bapana da ieu mah lain bujal cek salakina teh tong cekcok mah da ieu ge lain curug jadi salah asup nu asupna teh lain curug kana bujal tapi cingir kana liang irung lah otakna kana teu baraleg wae maneh mah aduh naon urusanana kuring nu ningali jam didinya nu ribut heuh naon maksudna ieu jam bawa uing ieu panon uing ece ribut naon maksudna masbullah masalah buat lo cing uing menta alasan jawab kuring ningali jam ece gandeng naon maksudna sieun eureun ta eta teh goreng sangka hirup teh sanu rek eureun ing mah hayangnya we tadi naik jam 8 kurang 16 menit ayeuna geus jam 8 leuwih 15 menit berarti geus 31 menit ngomong kita tadi teh sakitu lain rek naon jadi teruskeun eta teruskeun capek moal saha nu capek nu capek nu di luhur apa nu di handap oh ece teh sok kaluhur meni nyaho capek gini meni luhur meni tegas ngomongna teh siga geus pangalaman deh
Emang geus cok serama siga uing ka luhur maksudna kana teu baleg wae mikir teh. Jadi teruskeun itu teruskeun. Wios jujuna capek wios. Karunya teu kajujun. Pak Haji Daman na boga tatangga teh meuli kieu-kieu teuing. Karunya teu kajujun henteu. Bahkan anu ngagorowok Haji Daman belah katuhun uing mah. Udah dibayar. Kitu mending ngomong ih amit-amit ih. Urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan segala rupa nu dikeluarkeun ku Pak Haji Daman sareng besan kanggo ngalaksanakeun ieu acara sing digentosan ku Allah nu berlipat ganda. Da apal uing teh teh sagala ge meunang nyewa lah. Rigging meunang nyewa ieu teh kan, panggung meunang nyewa. Bener teu? Kursi meunang, tenda meunang, sound system meunang, nyewa pajujun meunang. Menang-onang sia teh menang nyewa menangnya teu baraleg jelemanya nyarokeun aing jeung sound system aduh. Boleh saya lanjutkan tapi hapunten kamerana pareuman tos cekap 35 menit tos cekap pareuman eta lieur aing panon bisi pingsan aing pareuman ngaruksak panon aing pareuman terus pareuman teu kudu poek panon aing ruksak gejaba panon geus lieur make kacamata nyoen nini tamah nyo lampu kitu leuh mun hareupeun teh ABG cager panon teh ieu mah nini we dihareupeun teh cicing geus tuh tinggali kasep sakieu ge tuh geus cicing ruksak panon aing panon aing mahal panon teh mahal KBG mata hati-hati panon teh jaga tosok ningali nu rumeuk panon teh disorot ku lampu juga gitu ruksak panon aing lieur kana huluna ge teruskeun alusna kamerana di pareuman cukup tong tepi ka anggeus pareuman di mana-mana umum berlaku lain di Haji Daman Bungkul kamerana matikan cep ulah di ka YouTube-keun sieun beuki tenar riweuh jadi jelema tenar nya abdi mah kana TV ge dain hayang-hayang ting da teu asup kana TV teh ajengan laras abdi kana TV gitu teu asup-asup nya sabulan sakali we kana TV teh laporan beungeut tungkul pajujun aya keneh gitu sok naringali tara na TV tara nempok syukur atuh mending teh ditempok da urang dia mah kuper teh nyaho aing di TV teu naon nya teh ditempok urang dia ge loba nu nemponna ngan mun hayang nempo tiap minggu akhir we akhir Sabtu atau poe Minguna minggu kaopat di TV One jeung di iNews di Damai Indonesiaku bisi rek lalajon teu ge kajeun mending nonton sinetron da mane mah resep kene nonton sinetron daripada nonton Damai Indonesiaku ceramah mah resepna sinetron resep nempo paseana si Marcel parebut anak jeung si Monica pan kabeuki sia mah eta si Suci mah ngajedog gitu ngomong-ngomong nu geuleuh mah si Sandra geuning nyagode adat nyagoreng adat nya judes si Sandra tuh sareuri da sok nonton nya teraskeun sok mimiti isukan mah alihkan orientasi mencari jodoh utamakeun agamana jelema make agama mas sagala rupa ge make agama sarang nginum make agama nginum diaturnya diatur nginum tegagabah cek agama mah Rasul contona Rasul mamun lamun gelasna panas tara ditiupan pan urang dia mah mih panas ge ditiupan onol panas ge haka hai tuh budak ge seuri teu meunang kudu didagoan pika tiis gep napa jujun beteu menang ditiupan da Islam agama salamet nyalametkeun atuh nu kaluar tina baham teh ngaranna karbon dioksida racun teh mun maneh niupan cai nu panas berarti keun nyebarkeun racun kana inuman jeung dahareun anjeun nu rek diinum rek didahar batak Islam melalui Rasulullah sebagai syahida supaya bukti nyata na kahadean Islam dicontohan ku Rasul teu meunang ditiupan lamun geus bisa diinum cepeng ku leungeun katuhu sabab setan nginumna ku leungeun ken nginumna bari diuk maca bismillah cek hadis ari nginum teh kudu sargot hadis teh lain cek uing jadi kieu Rasul nyontohna ge tempo sargot dua regot tilu regot kitu mun hayang keneh meunangan anger kudu sargot
4 regot 5 regot gitu. Lamun teu bisa hiji kudua cepeng disiragrag panas kudua ngan tetep niatkeun ngimna ku katu ulah ieu mah nginum umat Islam bari nangtung na botol aqua ku kenca kieu we to lak 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 Aisyah teh jelema onta ulah dianggap eta nu beragama mah moal aya pamajikan maneh salki maneh barang hakan mengajak bari lelempangan mata kade haji daman isukan tuh diuk haji daman mah aya korsian teu meunang barang hakan dinu hajat bari lelempangan setanding party percaya haji daman mah mukim di Mekah puluhan tahun setanding party no setanding party teh standing party uing mah nyebut standing setanding sabab nu sok barang hakan bari nangtung mah setan latakul ko iban diuk mantak mun gablag hajat make kursi giliran geus make kursi nu onangan bari narangtung teu dosa nu gablag hajat gitu kade kiih tah kade budak ora sok kariih tara kiih nyontok ka rasul masuk ka WC maca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith geek diuk tuh ari kiih teh tingali nu ngomong kiih cicing ge urang terangkeun tuh wer kiih tungtungan ku dehem non maksudna keur ngaluarkeun ci kiih nu nyesa keneh dina kanyut naon ece tuh aya mobil ditenyok ku siap menggera ampun ih paranyang deuleuh-geuleuh aing ece keur ngaluarkeun ci kiih nu nyangkrung dina kanyut dina naon namanya kagok nyebut kanyut mung sih teh Pak Jujun atuh tong kasar-kasar teh kanyut hayang lemes amplas nyebut kanyut cenah kasar mun hayang lemes amplas kanyut kanyut mah teu kasar dan urang Sunda mah wadah duit ge ngaranna kanyut tuh geuning apa jelema eraan kanyutna tarang lamun jelema borangan sieunnan ngaranna teh kanyutna punuk tuh itu bahasa Sunda malamun egang eta kanyut burut mun kawin cerai eta ngaranna hamur kanyut lamun aya awewe tah ne si Neng Epi engke geus nikah sabulan jol eta mah pasti weureu kanyut sok cobaan ujang kiih terus tong dehem kihna bari nangtung makomo tong DM make calana deui geus dikumah sok coba buka deui pasti baseuh da aya nu ngeclak deui makana Rasul nyontohanana bari calik meh bebas kaluarna tidak tersendat bahkan takut ada yang tersendat ditungtunan ku DM kitu nyontohanana geus itu karek kumah bebersihan geus bersih karek kaluar di calana heula mah njol kaluar ti WC calana capoho kaliwat bubal gabel di calana deh karek keluar tiwe cikiih na keluar racuna menang ibadah kiih na ge da make aturan agam ieu mah kiih urang Jatimulyo sisi jalan kadang-kadang dijadikeun angka 8 geus kitu teh lain dehem kaden lain ngisang kaden dibetrikan trak trak nu paling parah dioyak-oyak kebarale geus teh napa Jujun ning ngabahas kiih awas gagabah kiih teh ngundang siksa kubur anu berat Rasul sareng-sareng sahabat ngaliwat hiji kuburan Rasul diam sambil bersedih mukanya sahabat bertanya ya Rasul kenapa engkau bersedih kata Rasul ahli kubur ieu keur disiksa berat alatan dosa naon ya ahli kubur disiksa gara-gara gagabah kiih tuh dengekeun tong dianggap heureuy kiih gagabah teh gitu yang ngomong agama jadi tong dianggap heureuy lamun nabi nitah ngutamakeun neangan jodoh agama sabab agama teh ngaringankeun maneh mun jalma boga pamajikan beragama moal berat teuing tanggung jawabna da geus ngartieun pamajikan ge aturan agama gitu mun jalma buta agama sangeunahna we hirupna teh capek urangna maka utamakan dengan pijodoh agama lain dunya rupa
turunan eta usum utamakeun agamana masing budak hidung caketrek beragama leuwih alus jadi jodoh bikin anjeun contohna Nabi Ibrahim kasep urang Libanon bojona mah hideung panu kadua mah Siti Hajar mah pan urang Nigeria putrana Nabi Ismail soleh sabab Nabi Ibrahim teu ngutamakeun banget diutamakeun eta Hajar masing hideung caketrek tapi beragama ditikah ku Ibrahim punya anak Ismail jadi nabi tak kitu dengekeun lain sia teh beungeut we nu diutamakeun beungeut sakitu jablay ge dikawinna da beungeutna alus hiji tah kasalahan urang teh benerkeun matak mun anu kawin isukan daratang nu didengekeun rek naon rek ngadoakeun rek ngadaekeun mas kawin ieu palanasaran cek aing urang Jatimulia isuk dede mas kawinan naon ka Epi matak lamun keur akad nikah teh sok jarempe mun anu recet teh sok ngamek cepet kadenge mas kawinan naon kalayan ngao mas kawin kurupi emas 10 gram geuning teu sabaraha pan kitu patut lain pek ngadua dan nu dinengkeunna teh mas kawin jadi naon atuh artina salah deui wae eta isuk ka haladir moal nikahna haladir lempengkeun niat rek ngaduakeun pangan geus apal ngaduakeun panganten doana apal acan ya apalkeun ti ayeuna keur ngaduakeun yang Epi isuk tuturkeun Bismillahirrahmanirrahim apalkeun awas barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin apa balatnya simbalikan ya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin tak isuk teh niatkan datang ka dia terek ngadoa begitu akad nikah tarima abdi nikah ka Evi Fauzia putra pituin Bapak Haji Daman kalian ngomas kawin 1 kilogram emas dibayar kontan alhamdulillah rabbil alamin langsung ada doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin kitu lain Allah 1 kilo si edan 5 gram gening teu sabaraha nabat kitu patut umat sabab dina utekna dunya we jeung nu kitu patut teu aleucreug tah hirup teh benerkeun siap hiji tah upan keur ngomongkeun kasalahan geus hiji tah salah kasalahan nu kadua lamun geus kasalahan niatna kadang-kadang tuluy salah kaifiatna naon kaifiatna tata cara nikahna lamun hiji awewe geus di khitbah geus dilamar eta teh geus make aturan Allah tapi kadang-kadang geus dilamar kadituna bebas kena-kena geus dilamar budak babarengan we can nikah oge loba di ditu mah duka di dieu mah ngan bejana urang ditu teh nurutan urang dieu bahkan kita kena geus tunangan datang ka imana mah ya encep bade namu si neng bade kasuban mangga da kangos deui atuh pan kok encepan can kawin jurig budak diinyem-inyem si kebal poli wae atuh mangkaning make motor teh motor si boy anu jokna nu mudun teh ai budak awena dibonceng pan lain kitu diukna teh kieu atuh sorosod we jadi adak sunyoto susu nyono kana tongo panari ibu-ibu mah imah Sulaiman susu layar rada aman pleng dibawa ku lalaki calon salakina teh ini ti jam 8 balik jam 8 ge can balik indungna teh hitut bapana teh bersin maksudna teh hitut teh bersin teh telemek teh nyarek cicing eta renang uing nu kepo Kang Haji Bu Haji asana mah tuang putra tadi dibobonceng ku lalaki jam 8 geuning ayeuna can uih oh wios Pak Jujun da calon sarogena oh jadi mentang-mentang jeung calon salaki menang kikituan menang teh
jawab sing tegas umat Islam teh menang teh. Oh Pak Jujun, wios damung 2 sasi deui bade nikah, itu teh barudak teh nuju prewedding. Naon prewedding teh di Paroto Pak Jujun. Di mana itu di Ciater. Nuju pacepeng-cepeng dina tangkal enteh. Siga Kajol jeung Sahrukan di India. Terus kumaha engke fotona dipilih nu pangsaena engke dipasang na surat undangan. Komo kikituan. Adat di mana eta kikituan? Kalakuan kafir dibawa ke Subang. Matak aing tadi ningali heula masing di aya fotoan ku aing dibahas. Untung Haji Daman paham agama. Eueuh ieu mah. Batur mah sok aya di dieu teh foto lalaki jeung awewe nu rek kawin teh pacepeng-cepeng. Patangkep-tangkep. Kadang-kadang fotona teh kieu. Lalakina nanaonan cek aya jiga nu gelo. Mun aya nu ngomong kieu teh pasti aya nu ngomong nu teu baki mah. Acengan teh fanatik. Islam wajib fanatik. Wajib fanatik. Nu kitu teh kalakuan kafir. Urang mah boga aturan. Lakum dinukum. Aturan kafir-kafir tong sok dibawa ka Subang. Oh Pak Jujun kan teu usum, ayeuna mah kan usumna kitu. Oh jadi syarek milu ka usum. Baduli ngarusak ajaran. Ya Pak Jujun kan ini musim modern, salah tafsir. Ai modern teh nu goreng jadi alus, nu alus leuwih alus eta modern. Modernisasi yang kini melanda dunia teh menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan. Bebas lepas tanpa adanya batasan. Mabuk-mabuk bukan modern. Makanya mama, tapi suatu kemungkaran. Kumpul kebo bukan modern, tapi suatu kemesuman. Temakena karena takut dikatakan ketinggalan zaman. Ikut-ikutan, saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telan, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Gitar kubaha me diborong lah. Memakai jilbab rapi, sopan dan beradab, dan itu perintah Tuhan dipersoalkan. Pakaian mini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan tak keberatan. Bila aurat terbuka, pemerkosaan melanda. Terima gaji. Ya nu resep keprok nu teu beuki mah jebi. Jujun mah nyanyi we kan bae da alus sorana. Daripada maneh sora goreng nu ngonang eueuh. Gawe ngagoreng batu rasa teu kudu bener teu. Bae da uing mah nyanyina ge lagu pepeling atuh Ustad. Pan lagu teh lagu pepeling, lagu teh eling. Hayang apa lagu teh eling? Contoh lagu teh eling hayang apa? Ibu apa lagu itu? Eling umat apal teu? Sok ngalagu eta kabeh, tapi fokus kan waktu asarnya, fokus awas. Fokus kan waktu asar. Ayo bareng. Eling. Hayu urang berja. Tah eta ciri lagu teh eling contohna. Nah beu teh eling mah nya wayahkeun ngajak salat asar kan teu eling. Dengekeun. Ulang ngambek aja dengekeun. Uing malah ini tanggal lagu salat asar ece sing fokus karena waktu asar. Ari fokusnya perhatikeun sing bener ieu teh asar lain. Ku sabab ecena teu fokus man kajebak euy. Ayo urang berjamaah salat asar teh eling contohna eta lagu teh. Wayah kieu ngajak
Jadi ke teu naon Pak Jujun ceramahna make lagu teu naon kajeun keun bae resep we dengekeun tersep balik gitu aja kok repot cek Gus Dur mah resep onang deui tersep atuh kudu onang deui tidak onang kurang jati mulia ge payu kadang-kadang mah soe nu beulal-beulal coba jangan teh ngaji nyanyi tapi bari datang teh si badal teh ngadengekeun mun ngomong kitu tong datang atuh ya mongko ngomong tapi datang iya Pak Jujun mah dari nyanyi lain ngaji tuh ngaji nu mana pan tadi ngaji nita jelema turutkan akhlak Rasul karena perintah Rasul lain ngaji nu kitu teh hadisna diterangkan ku nu jelas bener teh ngaji lamun aya ngaji muka kitab datang ka pasantren uing ka Garut kirimkeun budakna nyantri di ditu karek ningali uing muka kitab di dia muka kitab mempareureum meureun ibu-ibu nage gitu seserian Pak Jujun mah kan beda serina ge bareng ya nu teu meunang sote seri sorangan eta mah stres jika jelema ayeuna siga salah stres geuning engko panggih jeung babaturanna teh keur marasan basona teh lain ngobrol kada ningali HP we tarungkul kana HP sibuk sorangan jeung HP ujug-ujug eta stres hayo seri sorangan ibu baturan hareupeun beungeut teh diajak ngomong teh loba jelema stres mah ayeuna ieu mah pan serina ge bareng timiti nu boga hajat tapikeun ka nu boga KBIH tapikeun ka ayeuna jeung ibu nu dihareup nu nangtung nu dituha-tukangeun aing tukang son oge seri eta teh berarti umum eta teh justru uing nanya lamun ayeuna batur seri tukang son mah kieu we molotot ka aing nanya gering teh maneh kan gitu pan kitu barakatak seri berarti normal si eta gitu kan masing can dibere kopi ge ya oh ayo siapa ayo kopi uing ge tingali wah cai tingali larutan aqua sorojeng awak uing teh teh siga awak uing keur leutik ya kita selangsing aing teh tah ayeuna mah awak uing siga aqua nu tadi tah siga kieu da keur budak mah uing teu ka alial teu ka mahasiswa cengkrang awak teh da maklum anak bungsu atau beakeun susu begitu kawin aing jol genut berarti naon cocok susuna aduh teruskan eta teruskan masih siapa sih tapi kan ka isukan tika suba jeung dadan bayaranna ge si dadan sabaraha aing saro jeung dalang cek haji daman hopat tapi dibagi panayaga teh we ngasorangan we dua anjing supir tuh supir sare aing ngaji aing sare supir bentak gitu dua aneh kemana-mana ge oh pengawal aya malaikat pengawal nage gitu meh teu hamur parab duh ieu mobil meni loba ka dieu mah nya malum haji daman nu hajatna teruskan kaifiyah tata cara loba nu salah loba tadi contohna hayo memek kawin foto disebar-sebar dina surat onangan salah tadengekeun sia jati kasiri ku junti leungit ciri tinggal cara ciri Islamna dibabat ku maneh diganti ku ciri barat wajar teh gaul lain gaul sia teh mungkin babeletna umat Islam kitu patut timiti ayeuna tong sok make surat onangan make foto panganten nu can kawin kecuali mun kawinna bulan kamari ayeuna resepsina make foto kajen da eta mah geus sah da kawinna bulan kamari ari karek-karek di akadan geus aya foto patangkep-tangkep mah ti mana eta dalilna berarti maneh ka umum we wani nemongkeun babarengan patangkep-tangkep lamun keur duaan naon maneh silih buligiran paduli aing mah keheul atuh da umat Islam teh geus teu nemongkeun cara kaislaman atuh ayeuna mah kababawa ku nu teu baleg hirup. Dua tata cara nu salah mas kawin seperangkat alat sholat dibayar konton lobanya nu kitu loba Allah bener mas kawinna seperangkat alat sholat nah ari keur nikahna keur resepsina teu sarolat ya rasulullah kadenge tak ka gedung resepsi teh kadenge tak ka pelaminan teh da ngajaredog we panganten teu salat nu gableg hajat teu salat ai panganten mah alasanna wedakna sieun luntur lamun wudu anu hajat mah alasanana sieun amplop teu katampanan sawareh
pagar ayu diharap jadi pagar rubuh da teu sarolat. Tapi ka canoli-canoli di tukang nu meuleum sate di dapur teu salat. Tungtungna hajat doraka. Masing nu boga hajat ngaluarkeun duit ratusan tapi ka rupiah, miliaran keluar duit. Lamun kitu kelakuan, lain amal hade nu datang, lain rahmat anu bakal datang ti Allah, tapi siksa Allah keur nungguan maneh bongan hajatna hajat doraka. Nipu sia aing mas kawin seperangkat alat salat, aing maneh keur karawin teu sarolat. Pajujun da teu gaduh waktos atau di gandeng sia panganten tong ngawadul ganti baju sabaraha kali sia di pelaminan. 2 kali geuning sia bisa ganti baju aya waktu. Ari salat eueuh waktu. Ngawaradul we sia ka pangeran terek nipu ka Allah nya. Allah eusi maneh. Eusi hate maneh. Awas isukan begitu ke di pelaminan ngong adzan salat. Nuju ka mana ieu panganten nuju salat, leuwih alus tibatan nuju ka mana ganti baju. Bari bajuna ge menu batur aing ge nyaho. Menang nyewa sawareh baju pelaminan teh bener teu? Isukan ge dipake deui ku tatangga tanu ngawinkeun sarua. Ya Allah, kade serius. Tata cara. Asar teu salat. Maghrib kaburu capek, isya kaheesan, subuh kaberangan. Nauzubillahi min. Hati-hati, woi, sok aya nu kitu di suka di Jatimulya, salah bener nu kitu, kudu dibenerkan kudu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, buru. Mun pajujun apa mangseur tamu, engke we jam 2, tong diengke-engke, salat mah bisi tetepi ka engke. Salat teh ieu meunang jam 2 ge salat lor ngan mun maneh ngomong kewe jam 2 mun jam 1 maneh paeh rek kumaha nyaho teh ieu paraeh iraha apal teh nah maot mah kumaha Allah kuring 48 tahun ece 57 tahun teh nyaho nyawa mah boting ece ti heula kuring paneuri atawa ku Allah bisa jadi dibalikeun kuring paneuri ece ti heula. Oh sarua. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tong nu di tukang tah can kadenge Allahna sing tarik. Mun Quran Allahan, mun lain Quran tong di Allahan. Balikan deui. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ma kuna kawarum ma yarshabun tong di alohan eta mah lain Quran. Mangkunang ka warung bayar sabun cek aing teh bieu teh. Na di alohan. Mangkunang, banyak Quran mangkunang. Ka warung bayar sabun. Jawabanna teh lunas, lain Allah. Ieu mah keur nguji we liwar teh ceulina. Pan tadi kuing di bejaan mun Quran Allahan mun lain Quran tong di Allahan keur dicek ku aing ka ciri atuh da liwar wae ceulitna. Nyawa mah teu apa diheulakeun dipaneurikeun lain urusan matak mun ngong azan buru-buru salat panganten bisi dosa. Ngajanteng di pelaminan mending mun tepi ka sore umur maneh kumaha keur ngajanteng kolepa ke paeh. Jabat teu salat. Jaba maot ngeri aing mah sok dialajar benerkeun nu kieu teh aya deui nu salah loba ye contoh nu salah deui wae ngomong nu salah geus sajam ye di ditu mah di pelaminan sasalaman barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin neng didoakeun sing janten rumah tangga nu mawaddah sakinah rahmah cek nu datang teh bari sasalaman ari di dieu nu dangdutan artisna seksi susuna katenyo sunyoto pingpingna ngaboleka
lagu nanu teu ecreg susu yang inilah susu yang itulah nyambung teh kira-kira di ditu ngadoakeun di oyag-oyagan teregel lurah di belah ditu rek no lurah rek nyawer ayo kita lihat goyang palurah nyawer alungkeun kana leungeunna mending pas kana susuna tah astagfirullahaladzim tarajo pamuda silih samper orang nonton dangdut di Haji Daman